Sampurasun para wargi anu dipekasih ku Gusti Yesus Kristus. Wilujeng patepang deui saram simkuring. Mugia dangat ayeuna urang sadaya aya dina kayaan sehat, aya dina panangtayungan Gusti anu Maha Suci. Dangat ayeuna simkuring bade ngadugikeun atanapi panginten wargi-wargi sadaya kantos ngadangu hiji kekecapan dina bahasa Sunda anu unggalna kawas cai ragrag kana daun talus. Wargi anu dipikasih ku Gusti, kecap tadi babasan tadi ngajentrekeun kangge urang sadaya, ngagambarkeun kahirupan saurang jalmi atanapi saurang murang kalih anu sifatna henteu robih-robih. Padahal eta jalmi atanapi eta urang kalih sering diwurukan, sering dipapatahan, sering diemutkeun, tapi angger wae sifatna henteu robih-robih. Keuna kana babasan tadi jalmi anu samodel kitu lir cai ragrag kana daun talus. Tos janten hiji kapastian upami cai ragrag kana daun talus sanes mung saukur henteu nyangsang tapi oge henteu aya tapak-tapakna. Kumargi daun talus malesang. Ieu anu janten gambaran kangge jalmi anu ngagaduhan sifat neuaskeun hate, sifat gurat batu, anu ngagaduhan sifat dableg, tangtos gambaranana kahirupanna sapertos model kitu lir ibarat cai anu ragrag kana daun talus ngaguluyur henteu aya tapak-tapakna. Padahal diemutkeun mah diemutkeun, diwurukan mah diwurukan, diomongan mah diomongan, tapi angger we henteu robih-robih kaayaanana sapertos kitu. Janten seolah-olah gurat batu tos teu tiasa dikukumaha. Anu janten patarosan kangge urang, kunaon jalmi tiasa teuas, kunaon jalmi tiasa dapleg samodel kitu. Upami urang ngamanaan, upami urang ngalenepan, upami urang ngarenungkeun sareng nalungtik, tangtos aya sabab-musababna, aya kasang tukangna anu ngajantenkeun jalmi tiasa teuas kagungan sifat gurat batu atanapi kagungan sifat dableg, tangtos aya sabab-musababna. Contoh sederhana kieu, simkuring bade nyandak hiji contoh. Upami urang hoyong ngaleueut nyandak cai bade nyicikeun cai kana gelas, tapi dilebet gelas parantos aya eusian. Janten sakumaha seueurna cai anu bade dicicikeun kana gelas nya tangtos bakal mubadir, tangtos bakal luber, tangtos bakal mudal. Kumargi naon? Alasanana sederhana, kumargi dina gelas parantos nyampak aya caian. Kitu oge tangtos ilustrasi atanapi contoh anu didugikeun tadi janten waleran kana patarosan anu tadi diajengkeun. Kunaon jalmi tiasa dableg, kunaon jalmi tiasa gurat batu, ngagambarkeun yen dina kahirupan jalmi kasebat kebek sareng pinuh ku kawonan. Aya hal-hal anu panginten kedah dipiceun, aya hal-hal anu panginten kedah didangdosan. Anu janten kapatarosan kangge urang janten bahan perenungan kumaha carana sangkan jalmi anu gurat batu anu teuas tadi, anu dableg tadi tiasa janten sae. Mangga sakedap urang titenan pangandika Gusti anu dicandak tina Kolose pasalna anu katilu ayatna 8 sareng 9 anu unggalna kieu. Piceun kabiasaan kitu teh ayeuna mah ulah ngumbar amarah, ulah unek-unekeun, ulah nurutkeun kangewa, ulah supu sapa, ulah ngomong kotor, ulah silih bohongan, da ayeuna mah geus kaluar tina hirup anu heubeul katut kabiasaan-kabiasaanan. Wargi anu dipikasih ku Gusti, eta pisan anu ngabalukarkeun jalmi kunaon sok sanaos diwurukan mah diwurukan, diomongan mah diomongan, diemutkeun mah diemutkeun, tapi angger wae teuas dableg. Aya paripaos kadangu ku cepil tengen kaluar tina cepil kenca, janten teu aya tapak kapisan. Kumargi eta anu janten sampahna. Anu numutkeun pangandika Gusti eta anu sampah anu aya dina diri urang teh nya tadi
urang supu sapa ka batur, urang ngagorengkeun batur, amarah sajabina sareng sajabina seueur hal-hal anu awon anu janten sampah dina hate emutan urang. Eta margi nahan teu heran upami tadi babasan tadi panganika Gusti tadi eces jentre kangge urang eta anu kedah dipiceun dina hate urang. Sapanjang hate urang kebek, sapanjang hate urang pinuh ku sampah-sampah kaawonan, sok sanaos seueurna pituah, sok sanaos seueurna panggeuing, sok sanaos seueurna panguruk tangtos moal aya tapak-tapakna keuna kana babasan tadi lir ibarat cai anu ragrag kana daun talus. Wargi anu dikasih ku Gusti ieu gambaran kangge kahirupan jalmi anu nuaskeun hate, anu memang gurat batu, anu dableg cek bahasa kasar nama gitunya. Janten ieu hiji hal anu kedah diperhatoskeun ku urang sadaya. Kumaha carana sangkan kahirupan urang tiasa robih janten sae, kumaha kahirupan urang supados tiasa janten cek bahasa wargi-wargi urang mah husnul khotimah alus katungtungnakeun. Hiji pangandika Gusti kedah dilenyapan ku urang sadaya. Yang sifat pasifatan anu tadi supu sapa ka batur, ngomong goreng ka batur, kasar, garihal, jeung sajabina eta sifat pasifatan anu matak ngahalangan kana berkah Gusti anu janten bagian urang. Eta margina wargi anu dikasih ku Gusti, upami urang hoyong sae katungtungnakeun, upami hirup urang hoyong janten sae janten berkah, mangga ngawitan danget ayeuna bukakeun manah wargi-wargi sadaya tampi sumberna kasalamatan, tampi sumberna berkah. Kumargi Gusti sanggup ngarobih kahirupan urang, sanggup ngarobih watak hirup urang, supados hirup urang janten kamanah tur janten sae di paenan Gusti. Mangga warga nu pikasih ku Gusti wios ngalangkungan ieu sadayana ngemutkeun nyadarkeun kangge urang sadaya upami urang kagungan sifat pasifatan anu model kitu, mangga gawitan dangat ene piceun, ecagkeun, gentos ku hal-hal anu sae anu tiasa janten barokah kangge urang sadaya. Mangga urang naneda ka Gusti. Gusti Rama anu diasih di labat Gusti Yesus Kristus, hatur rebu nuhun upami dangat ayeuna Gusti oge ngemutkeun hiji hal babasaan tapi anu matak janten ngahalangan kana berkah Gusti, nyata sifat gurat batu, sifat teuas hate, sifat dableg anu keuna kana babasan tadi liri ibarat cai ragrag kana daun talus. Sok sanaos abdi sering diburukan, sok sanaos abdi sering diemutkeun, tapi anger kahirupan abdi teu robih. Eta margina awitan dangat ayeuna sim abdi bade ngecagkeun eta sadayana di paenan Gusti. Mangga Gusti gentos sifat pasifatan abdi nu awon janten sae, anu keras janten lembut, wios mung pangarsa Gusti anu laksana dina hirup abdi-abdi sadaya. Di lebat asmaning Gusti Yesus abdi ngucap syukur. Amin. Gusti ngaberkahi.